Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngebantun nyejarah carios si Endul Jawara Olo Kejo. Ieu dongeng teh karangan mang nyaliranya sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu satia manco kandongeng mang di mana wae aya mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tong ila pirojong ditaroelan tombol subscribe. Mang oge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si Endul Jawara Olo Kejo. Sok kaparayun sadayana. Laju si Endul tinggal loyong ka kamarana arek sare cenah. Sedengkeun batur sepagurona anu masih keneh betah ngobrol teu bisa kumaha. Antukna mah sarua we pating koloyong ka kamarna sewang-sewangan. Kayaan peuting teh mingkin peuting bae. Kayaan di luar sepi cempling recomrek ukur kadenge we sora jangkrik cicir ciang-ciang. Cari cangkas mate malanjeng pada batur nama paesan simpena peuting. Pangeusi paguron kabeh geus salare tibra jong jon ayeuna mah lantaran guruna teh geus salamet. Si Endul geus hasil nulungan kita apa. Ayeuna mah urang caturkeun deui karaman maung hideung. Kilintung anu geus lebih ti ala tepi ka leuweung sapeulit banana teh pagetna cenah anak buah anu duaan teh. Si Galing jeung si Asmo teh acan tarepi na kamarana heula eta dua bangkelug teh. Ai na kamana eta si Galing jeung si Asmo teh. Can tarepi kapan ku dewek teh katempo naluturkeun. Kilintung rada kabel nungguana teh laju we ngobrol jeung anak buah anu sejena dicaritakeun kajadian nu geus karandapan. Ugu we atuh sakabeh anak buahna ge kaget teh lah geuning cenah. Gegedugna teh geus gagal menangkeun harta karun. Janten teu aya nya bah. Di leuweung demi teh harta karun teh. Bener euy basa ku dewek dipapai di teang ka leuweung demi teh. Nya harta karun teh kalaka manggihan orai gede we untung dewek di luar teh masih kene ditang dayungan. Bisa salamet. Laju dewek teh neruskeun ngajoraga itu ka Ciburoy. Nyangkala ke Sitapa. Tapi hanjakal Sitapa nu geus benang ka Cangkalak teh. Aya anu nulungan nyata ku muridna si Endul euy. Teh asa teu kahartos Ki. Kapanan guruna ge tiasa diungkulan tiasa dicangkalak. Tapi nah eta murid anu ngaran si Endul teh beut tiasa nulungan sagarupi. Nah aki teh tiasa ngungkulan si Endul. Benar teh salah dewek teh wirang. Teu bisa ngungkulan eta muridna Sitapa anu ngaran Luciano di luar sangkaan euy. Teteh lah muridna teh leuwih hebat batan guruna. Basa ngadenge kitu eta anak buahna nu adalah si Otong teh atuh mani kaget. Nah cenah eta si Endul teh beut bisa ngelehkeun jadugna sagala rupa. Nah hebat teh hebat kumaha cenah nepikeun ka jadugna teh hanteu bisa ngungkulanana. Janten kitu nya Ki. Nah kumaha kehebatan eta muridna kita teh? Nu ngaran si Endul leuwih hebat batan guruna. Pokona mah hebat. Boga kakuatan anu pohara luar biasa na euy. Najan eta si Endul teh hanteu bagugeun kana ilmu silat, tapi aneh keur dawek ge. Dina awakna teh nyidam kakuatan anu luar biasa, dawek ge sababaraha kali nepikeun ka ti cengkang deuleu. Kakara ke dawek manepikeun ka teterele cacaten ku pantar si Endul. Salira dawek makalangan kakara ele sakalinya tak ku si bantar geni. Tapi kiwari paranapan kasoran ele cacaten teh ku si Endul. Lain jago lain jawara.
Tapi murid si tapa anu pang balagugna delo. Aneh pamik itu mah nya Ki. Teh, kamana ari si Galing sareng si Asmo? Nah teh sarang Aki Gening. Buku ke teh tadi dewek teh nungguan na kamarana eta dua mangkeluk teh kapan sarua kabur ngaloloskeun diri. Dewek dari melangari wang inggis. Duanana teh ngarannapan cilaka euy. Basa keur daromongkeun teh kung sila jebul atuh nu diomongkeun teh daratang. Bari katempok kayana teh maniripu. Oh si Asmo pun kitu di si Galing. Komo si Galing maripuh pisan lantaran sirahna tatu urut diseureud engang. Awakna oge hanteu luput. Ai na kamarana sia teh euy. Manilila geuningan. Nakamana heula sia jurang ajar. Alah, sanes ka mana-mana Ki. Puku ripuh ya. Alah Galing mana bikin kaki ya sirah diseureud ku engang. Alah pagaweana si Enu. Alahan mata leungeun oge beunang ya. Ya comalahan itu ketembo ya. Tapakna mani. Alah ya awak panas tiris. Alah, geuning sia teh tatu urut diseureudaan engang wungkul ieu mah. Nah dikumakeun ku si Enu teh. Nah sia duaan teh beunang kacang galak. Leres pisan buku Geki abi duaan teh beunang kacang kalak. Mimiti nama abi nu beunang katewak teh. Buku ge manis soak kareureunahkeun. Teh eta geuning ngelengger tah si Pendul teh. Si buta. Alah, abi teh bool bade deui asupan ku salak. Man untung we abi teh pura-pura we nurut kana kahayang manehanana. Pura-pura arek eureun moanyeun tidak laku kajahatan rek kaluar tina karaman maung hideung. Lamun teu kitu mah cilaka Ki. Bool abi teh bakal dol di asupan ku salak nu sakitu gedena. Dik si Asmo bari katempo ngabiri-giri kawas anu soak kareureunahkeun. Ai kitu kuatan teh paingan atuh sia duaan teh telat. Oi, balik ka dieu. Ke ari kumaha sia Galing lalakonna bot bisa kaseureud engang sagarupa. Sami buku Geki. Galing ge beunang katewak ku si pentil buta teh tah. Malihan mah alah aya ku tega langgar jalma teh. Alah, sirah Galing teh ditaplokan ku sayang engang. Tuh tinggal aduh. Meni panas tiris kieu Ki, teu kiat alah. Enggak geralandongan alah. Gitu nya kurang ajar teh si Sanua daya ku langgar. Tuh, kadia sia Galing. Udah we kurang ubaran deuleu. Kilintung ge hanteu tegaeun nempo anak buana dina kayaan ripuh. Laju ditamaan di ubaran. Ku siwal ngaluarkeun rajut tina balik bajuna tuluy dikodok. Dina eta rajut teh tetela geuningan aya rupa-rupa batu mustika. Katempo dina cakelan leungeun Kilintung teh aya batu hideung sagede noge puyuh. Nah eta batu naon Ki? Alah, bade dikumahakeun Galing teh. Kade ulah ditenggorkeun ka Galing. Balagu geus sia lain arek ditenggorkeun ieu batu teh batu mustika. Tatu alatan racun tina eta odeng teh ku dewek bakal diubaran sia cicing. Nya, mangga Ki. Ganjangan gara ubaran. Batu hideung anu sagede endog puyuh teh laju we diantelekeun kana sirah si Galing. Aneh. Dak sakala si Galing teh geus teu karasaeun deui nyeri nyanyautan. Panas tirisna geus leungit. Batu mustika bogana Kilintung teh telah mati ngubaran anu kaseureud goengang atawa odeng. Alah, nuhun Ki. Ayeuna mah geus teu karasa nyeri nyautan jeung teu panas tiris. Alah, hebat eta batu teh. Untung atuh Aki gaduh batu model kitu. Alah, lamun teu gancang diobaran maripuh kayana teh. Gara-gara si wawalak si Pandul teh si buta pentil teh. Aduh. Syukur ari geus cager mah euy. Ieu batu mustika teh lain batu sambarangan deuleu. Tapi batu mustika anu kasiatna teh pikeun ngubaran anu kageunaan ku racun di sasatoan kaya ning engang odeng. Nyiluan pon kitu di satu galak sejen anu wisa. Kaya ning orai kalajengking jeung sajabana euy. Tetela geuning Aki teh gaduh pepernian anu samodel kitu. Manawi atuh aya batu anu sanesna. Abi mah peryogi batu mustika anu tiasa mikat awewe Ki. Teu gablek dewek teh batu nu kitu mah sia Asmo. Da hari sia sok ka mana karep. Kapan dewek teh jaduk karaman deuleu. Lain dukun pelet sia. Nah, atuh ari sia Asmo. Kilintung teh ngarekeun dukun pelet deuleu sia. Nya moal boga-bogaeun atuh nu kitu mah. Ari sia balagug.
Lamun hayang mikat awewe mah teu kudu make batu karena itu sia. Aya oge batu nu bakal mikat nyata batu intan, berlian, kakara sia gampang. Nya atuh sia galing dewek masih suganan we lah. Kuku geus sayang boga pamajikan. Sok sanajan bebengetan kawas tunggul kaduruk oge. Kawas coet ti bebeut. Tapi dah hayang we atuh boga pamajikan mah euy. Ari boga mah pak mikatna atuh gampang beureunan. Ari sakalieun kapiksekan teuing mah euy. Dewek ge woga jam pepelet mah euy. Cikan galing. Kumaha jampena euy? Nah kudu dipuasaan eta teh. Yo, kabeh kudu dibeli atuh sia teh. Kudu aya pameulina kudu dipuasaan. Nah sabaraha poe muasaanana teh? Cukup puasa nama ukur 3 poe. Teu pira pokona muasaana mah ukur 3 poe nganu berat mah euy. Meuli lain ku puasa. Tapi sia teh sali umur-umur ulah mandi deuleu. Sia mah galing aya kukuat cida-cida teuing. Lajeun mere jam pepelet. Berat meulina keun ari kepuasa 3 poe mah dewek sanggup. Tapi ari teu mandi saumur-umur mah kapan kareunang jeung deui. Kaituna teh lain awewe anu kapikat teh kalah ka embe bikang sia. Tak kaharti oge ku sia. Sia mah cocok nage ka embe bikang deuleu tong hayang ka awewe sia. Lantaran saumur-umur ge moal payu. Mun tong ngahina sia galing, sugan kudu diwaras sia mah kurang ajar. Bangga sia teh nah kana karek para sia deuleu. Kurang ajar. Kapan urang teh geus gagal ngajalankeun usaha deuleu. Nah hari sia kalah nguruskeun nu kana itu. Anu kudu diuruskeun mah kumaha carana urang teh bisa menangkeun harta karun. Si Tapa nuduhkeun di manana harta karun anu sabenerna. Jeung di urang kudu bisa ngunggulan si Pandowo tah. Sasat jadi halangan harungan ke urang deuleu. Cek Galintung ngagebes kanuduaan satengah amek. Si Galing jeung si Asmo teh laju we atuh tarungkul sieun ningali Kelintung geus molotot mah. Laju wae Kelintung teh neruskeun deui caritanana. Ku kituna urang teh kudu neangan cara euy kumaha bae carana. Eta nu ngaran sieun teh kudu disingkirkeun. Kudu bisa dikojoran. Tapi kumaha Ki, kapan Ki Guru ku anjeun teu tiasa ngungkulan si Nul. Komo anu sanes atuh. Mari kapan aki teh kasebut jago kolot anu hese asusah pitandingeunana. Tak kitu Ki. Bener euy kudawek can kajeng nasa jalma anu mampu pikeun ngungkulan si Senul teh tah. Dawek sorangan rumah sateterleh jajaten. Tapi kapanan di luhur langit masih kene aya langit. Saeutik jago jeung jawara anu tingkat pangabisana teh saluhureun dewek. Kan bae lamun urang Minang saraya kanu sejen. Kudu muruhkeun. Jeung deui dewek teh salambang euy. Inggis jalma anu dititah ku dewek teh nyaho kana Rusia, kujang. Rusia si Tapa nyata Rusia harta karun. Lamun nepikeun ka kanyahoan dewek teh bakal lapur meureun euy. Nyalaras atuh Ki. Lamun dugi ka anu sanes uningaeun mah karena eta harta karun anu Rusiana di si Tapa. Pasti hoyongeun. Nu aya mangke urang teh lapur. Tapi ari kamanang Galing mah tiasa wae Ki. Urang muruhkeun ka jalma sejen anu tingkat pangabisana teh aya di saluhureun Kilintung. Ngan bae ulah dugi ka uningaeun. Lamun dititah teh aya hubunganna jeung harta karun, pokona mah tiasa diparentah kanggo jangkalak nyulik si Tapa unggul. Asup akal euy kaharti ku dawek bisa oge tah. Pamanggih sia teh Galing ngan bae hese deuleu neangan jalmana. Kudu ka mana nyiarna jago jeung jawara. Anu daek dibayar, daek diburuhan, pikeun nurut kana gayang urang. Jeung deui can kajeng saha jalmana puguh ge di wewengkon urang mah. Wah anu tingkat pangabisana saluhureun dewek teh. Anak kitu mah kedah milarian ka tempat anu jauh ti dieu. Semun di wewengkon sejen. Tah lamun kitu mah bisa wae ngan meureun butuh waktu deuleu. Ngan ke dewek teh ieu teh jadi boga pamikiran. Kumaha lamun urang teh nyieun taktik. Nya ulah nepi ka aya bentrok jeung si Senul. Tapi harta karun teh bakal kapimilik urang.
pasangan gitu anak buah na Kilintung teh mani karung nah kumaha cenah eta taktik strategi Kilintung teh. Nah kumaha kitu kira rancang aki teh. Terus terang abi mah acan ngartos. Dicinggal atuh kapan ku dewek acan dijelaskeun. Ieu rancang dewek teh. Urang teh bisa nyieun taktik anu landip. Nyatana teu kudu nyingkakeun atawa ngojoran si Endul. Jeung deui teu kudu nyulik si Tapa. Tapi urang kudu hasil ngarabut kujang anu asli. Lantaran dewek mah boga kayakinan. Kujang anu geus aya dina cekalan dewek teh lain kujang asli euy. Bisa jadi kujang nusanya nama masih kene aya dina cekalan si Tapa diteuneun di tempat anu dirusiakeun. Tah sumuhun leres oge. Margi ku galinggi ka hartos. Sawaktos urang mohon maluruh eta harta karun sakumaha pituduh tina eta kujang nu dicana cepengan aki. Kapan urang tiluan teh kalah kadirajokeun. Kalah karek diparabkeun ka orai gede tiasa janten. Eta mah siasatna si Tapa. Ngara anu milarianana teh nepikeun ka cilaka. Sedengkeun ari kujang nu asli nama pasti nuduhkeun ke tempat anu salaresna tak kitu ki. Benar gitu ku kituna. Dewek teh boga kayakinan lamun kujang anu asli masih aya euy dina cangkraman si Tapa. Ku kituna dewek teh rek milih di antara maraneh kabeh. Arek dijadikeun jelema anu bisa nyusup ka paguron Ciburuy. Kudu bisa nyamur alias nyamar. Keun we pura-pura jadi jalma anu arek ngaguru ka si Tapa. Ku cara gitu bakal kanyaoan euy. Di mana nyimpen eta kujang nu aslina. Jeung dina bener masih kene dina cekalan si Tapa. Karti ku saria sakabeh anak buah Kilintung teh unggut-unggutan ngaharti aya nama-kana saudara rancang Kilintung teh. Ngan bayeuna saat tu pijalmaeunana anu bakal meunang pancen pikeun nyusup nyamur-nyamar ka paguron Ciburuy. Bang duwe di antara maranehna teh anu kudu bisa nyamur, bisa pisan dina pura-pura. Jadi urang lembur anu arek diajar atau guru di eta paguron Ciburuy. Kartos ku galingki. Aja saya nama kitu dicobi kitu heula. Tapi nah saha kitu-kitu ayo anu kapilih ku aki kanggo ngajalankeun eta rancang sumuhun. Jadi jalma anu pura-pura jadi urang lembur anu rek diajar ngaguru ilmu ka paguruan Ciburuy. Nya saha ki? Da jelas pami abdi mah sareng si Galing moal mungkin moal tiasa. Margi kapantos sararangeun ka urang duaan mah. Kedah ka anggota karaman anu langki. Sumuhun langki ka api lemburan kitu tah. Benar euy, dewek rek milih di antara maraneh anu can fungsi atawa sering nyaba ka lemburan. Tah di antara maraneh teh anu ngajedog bae di dieu mah iwati si Otong. Hei si Otong. Wayana sia kruinit ka paguron Ciburuy euy. Ajalankeun rancang dewek. Cek Kilintung bari nunjuk ka si Otong. Ari eta si Otong teh salah saurang anak buahna Kilintung anu pangorana. Anu arang langka kaluar ti wewengkon Leuweung Sabelit gawena teh ukur jadi badega. Ari kaluar ge sakali-kali ari balanja we pikeun kabutuhan maranehanana sareng cicing di pamukiman di Leuweung Sabelit. Atuh si Otong teh maneh curing hak laju manehna teh nyampeurkeun. Kumaha ki? Janten uing anu kapilih kanggo ngajalankeun rancang aki teh nyamur ka ditu ka paguron Ciburuy. Bener. Iwati sia anu payoes cocok pikeun nyamur ka itu teh euy. Lantaran kapan sia mah masih keneh ngora keneh. Tina beungeut teh katempo jalma jahat jeung di arang langka kaluar ti dieu deuleu. Urang lembur acan nyarahoeun. Nya mangga ari Kilintung percanten ka uing mah. Na iraha kinten-kitena uing ngajalankeun eta rancang kanggo nyamur pura-pura ngaguru ka itu teh. Nya moal dirilakeun sagancangna oge. Si laing kudu indit ka itu pikeun nyamur nyamar pura-pura rek ngaguru we kitu ka si Tapa. Tapi kumaha kira-kira si Otong sanggup?
jeung mampu pikeun nyamur. Sumohon sanggem Ki. Sapira oge nyamur mah gampil. Keun we lah uing arek pura-pura ngaguru we ka kita Pak. Sareng usaha pikeun milari di mana eta kujang anu asli. Nya syukur-syukur tiasa kabantun, tiasa kapaok rerencepan. Alus ari kitu mah otongan kade sia kudu bisa pisan euy. Ulan pikeun kacurigaeun kanyahoan. Jeung deui lamun geus kapanggihna di mana-mana eta kujang nu asli kade. Dina nyokotna dina maokna teh kudu lantip deuleuy. Ulan pikeun ka sia teh kacangkalak. Ngan omat deui sia teh kudu waspada ku muridna kita Pak anu ngaran Sien Nuwe. Pokona mah anu awakna teh panggedena euy jigana kabuta. Dah, sia teh kudu waspada. Jeung deui mun bisa mah korek katerangan ti eta si buta teh euy. Nah saha eta si buta sabenerna? Sugan we beunang kalemahanana euy. Para dewek bisa ngungkulanana tak kitu karti. Atuh si Otong teh ungut-ungutan we ka harti cenah. Nyanggupan pikeun ngajalankeun rarancang gegedugna nyaeta kilintung euleuh mitra. Waktosna parantos nyekapannya. Segala urang tuna jajar carita. Si Nuwe jawara olok jodugi ka dieu urang teraskeun. Dina seri anu salajengna manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kalakirangan amang saeulan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahat.